Waalaikumsalam. Ih, garelis mangga kalebet. Nah, sok mangga kalebet. Aduh, iya. Saroleh. Garelis karasep. Sok kapinter. Sok kalebet. Ayo, terus kapengkar terus. Kamari tos sampai kamana cing diajar ngaosna masih semangat kan? Masih, Bu. Bu, Ilhamah nuju udur, jadi tetiasa hadir. Bu tadi tos di puskes sareng mamahna. Udur naon emang Naneng? Panas, Bu. Makanya anak-anak kudu jaga kesehatan ya. Tekengin papanasan, tekengin imam nutu sehat. Da ai sehat teh nikmat nupang ageungna ti Gusti Allah mun. Amin. Sok dibuka ikrona, teraskeun bacana. Ingetnya, pahala anu maca meskipun satu ayat oge menang kenging pahala ti Gusti Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi das, tadi ningali ayat kan? Gimana teh ceritanya? Pan ayat teh resepkeun ka teh Elis, eta nu kudu ngaos barudak teh. Nya kitu iraha atau urang kalah saingan? Teh dedes kajeng nyarios ti heula pami resepna. Ih, pami lalaki anu serius mah teu kenging ngajak papacangan. Tuh contoh teh Elis. Naon ih teh Yati mah tong sok memperkeruh keayaan geura. Yati maneh nahasih jika nu teu ngadukung pisan ka urang-urang teh ngerakeun Yati geus 24 tahun can nikah. Mama urang sampai nanya ka urang iraha jeung iraha deui. Makana jaga pandangan sareng ucapan teh, pami ayat tersebut nya antos we pengen makakeun. Ih teh Yati mah kitu wae. Ngabela we teh Elis dipasihan naon sih ku teh Elis teh? Duka Yati mah hayu pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Tos di mana, Des? Tadi aya lalaki ka dieu. Tos mah dedes ge bingung. Mama, teh dedes keukeul yang ka ayat wae. Budakna teu bogoheun, atuh kumaha? Udah mama nyarios atuh. Teu hayang mamah ngajujurung jiga anak mamah unu bogoheun bae. Tos mama bisi hoyong hajati heula mah atuh ringi we heula teu nanaon dedes mah dirungal oge ikhlas. Neng Yati, mangga neng dileut. Nuhun. Mamah ditinggalkeun heula nya bade ngaos. Elis. Mangga teh dileueut. Oh, nulis. Yati ka mana bae ih tarekap tingali. Aya wae hoyong ampir ti harita tapi teu sempet wae. Milih ngaganggu Elis oge. Ih, ampir bae nya ada ari silaturahmi mah dikedahkeun sanajan sakedap oge wios. Elis teh kangen ka teteh. Elis sebenarnya resep teh aya ya. Maksudna teh? Yati mah sakarunya ka teh dedes ngarep-ngarep wae aya Yati. Atuh geuning nyariosna ka Elis. Tong salah paham heula, Yati cuma hoyong terang perasaan Elis ka aya sabenerna kumaha. Perasaan naon teh? Elis mah biasa bae. Kumaha Pong? Lamaran gawe tos aya kabar ta can? Lamaran gawe atau lamaran ahwat? Lamaran gawe si Ipong. Tah can lai. Innallaha ma'as sabirin. Sabaran we heula. Can anjog rezeki jeung milikna beureun lai. Lai, kumaha kabar teh Elis? Teu apal.
Allahumma yassir wala tu'assir we, sungguh-sungguh. Lai, awat itu harus diperjuangkan. Lamun mana bener serius, samper bae ka rumahna. Duka bingung deh. Nah, tong bingung, kudu percaya diri. Yang penting mah usaha jeung percaya ka Gusti Allah. Tumben idenya bener ya. Ada yang beneran mah kudu, sanajan urang can bener ge. Bener oge maneh. Terus ayeuna mah ngopi bae teu tegang deui. Bismillah weyat. Teu pede euy. Ingat teh carita nu keur penting. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jasa kalebet henteu. Kumahanya Elis nasieun ah. Sieun kunaon? Bade nyarios tentang perasaan selama ieu hariwang. Punten ya Elis mah teu biasa. Lis, kalebet Lis. Pas malam. Nuhun Ayah punten ya Elis kalebet. Nuhun teu naon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Tek naon maneh ka dieu? Apal cara bertamu anu sopan teh maneh? Maneh ka dieu tek ajak adu urang bobogohan ya? Teu bisa. Sanes, Tasongi oge da ising tatanggipan kayak timbul ngapitna. Mohon atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.